mau kembalikan aku kepribadian orang beneran. Jadi anak kurang bader teh tong nyalahkeun ka budak sepenuhna komo bari ayeuna karena gara-gara urang geus dipamuncitkeun cenah akikah eta budak teh. Yang pergi upehna tuh aya agama ngabahas. Giliran tuh serian karena kieu ari ngaji ari ngomong wangkongan agama pura-pura kieukeun. Nah, anu kieu tah. Kala mun ngawangkongna anu pika serieun jeung pika sebeuleun kieu. Jadi ngawangkongna kitu mah ari budak bader ulah nyalahkeun jeung ka budak ulah sapenuhna nyalahkeun jeung ka kolot. Tuh pemberitahuan Ngomong ari dengan parem. Nah, apa nih? Gagalkan acara wae nya. Kan berenang wifi nama masalah nama ayo nama nyieun eta nya ada urang teh kajenting teu daharan peribasana ya laki mah kitu mamajikan di imah teu nyangu sabodo penting mah Dari sana udah wudun wudun udah kopi leuleus laki mah teh itu nya teh. jadi kemarin penting saya aya proyek 60.000 sapoe 8 juta tika beres tika imah sama saya datang ngobrol saja ngobrol sama datang dengan gawe saya borongan yang imah rekomendasi usaha borongan 8 juta pasti ngus-nguskeun kita kalimat kunci itu teh kalau opatan ramun 25 poe ge beres ya gaji 80 Bena urang rek ngilu tapi di Jakarta mah caranya buahan urang ngilu 8 juta teh kahartik opatan bari tina masang bata ujung keramik kumpul padahal ari posisi bangunan can dijieun keukeuh paninggalan mati masang fondasi ngabo pelang segala kemarin geus informasi geus teu bener kita masang besi masang bodi fondasi lah bener-bener bener. jadi eta teh taneuh kosong yang perumahan maksudna taneuh naon teh kapling meureun anu geus kosong mulai di fondasi Tempat ieu cenah tempat bangunan main nama biong meureun tapi gawe manehna ge gawe terus manehna ngalah untung di jero ada teh marukna meureunnan kang cadas teh teu bisa ngitung orang geus asap di palebah gitu mah ada cek lagi kali lamun borongan 8 juta beres 25 poe opatan 8 juta dibagi di 25 yang 80.000 ewang eta gaji sapoe tukang jeung keneng teh sarua dari jauh 80.000 sapoe posisi barung buda ongkos kurang-kurang gaji sabaraha bikin sabaraha ka imah dan udun dan standar kopi, di dahar. capek di dia lah gitu tuh kita taruh yang kerja bakti bari yang posisi gitu lah lamun imah langsung pribadi mah perumahan apa perumahan kan masalah duit lancar ormas segala macam wah budak teh udah pan jatah teh urang aya ngaborong ieu kesik urang ngaborong itu pan batu riweuh makan yang kamari kan borongan PTNI baru udah 8 juta balik buka kabin beres 30 poin beres 30 poin itu gaji 30.000 mun bergerak itu teh pemotong geus lah eta mah beres kan aya di Jakarta cenah ya di rumah cenah urang pan sabulan ya praya kan percayaun masalah nama lamun diajakan duaan beres semua eta sebulan oh kenal liwatkeun we karena saya sama tuh urang mah da lain we pabrik pengangguran itu yuk kopi tuh masih asa bari
Kayak tata. konten pan orang mah Yang semua bener deh. pan beres gawe kenapa gawean tanggung jawab atuan beneran ke jelema jangkung gitu kalau ditabrak kan asupnya salah 18 kilo 15 18. Eta bieu ning isupan cenah airport. kan rapotnya pun udah make online dong ya betul kemarin di imah orang saya eta nah di kerok lah di kerok bareng nge sana ayo di mana gede di mana ayo Dia bari konten. tapi itu maksudnya ada sabar menit paling gede mulai yang sana otak mau kasapan aja ya mana teh kan jadi segala sesuatu kan dipikirkan heula mun kuduna kan itu internet teh eueuh mun kudu ngumpul makanya saya kan lamun pikiran sih kan gitu nya. kurang apa nepi mun kadinya ai di luar kan untuk garogalan teh internet ada modal ini mau numpang wifi meuli sapoe sabar duiteun untuk mun HP bener make data paling lamun kawe baroga ieu wifi Hanya. Yang